kaharedang. Aduh, nyameng kapanas, mengka hareudang hirup. Gusti jika desa teh sugan derek dibere sieutab atawa naon ya teh. Kalah ka dibere nu silung aing mah asa teh. Kalah dibere moro kepongsal nu kitu. Pokona teh kudu aya pendaftaran hansip cenah ya ka mana aing ye. Neanganana udah di lembur aing mah kitu nama da geus PNS kabeh karabeh boga gaji kitu nama kalah bingung deh tah euy. Anu kitu aingnya ubuhan we manehna heueuh bareto teh minta pagawean ngojek online sagala rupana keur tiiseun cenah telepon we lah. Alah di mana ieu HP betul ha ke buat tinggal di meja balai desa ha. Ini ongko maneh teu nyarita deh. Yunan YN. Nah. Ai, tadi angkat atuh. Nah, atuh. Heran aing mah. Jelema tanya ke mana hees gitu deh. Si Rete. Nah, di tuh si Retenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya naonnya Rete? Waalaikumsalam. Keur di mana manehnya Yunan? Di hatimu. Ih, mending geuleuh aing mah ka maneh bahasa eta meni jiga nu kawas naon eta teh nya mun bahasa ieu meni alay gitu. Ih, kan biar gaul Rete, biar kekini-kinian. Kumaha maneh we sebelum sengklek. Ah, Rete mah tidak gaul sih, tidak kekini-kinian. Keula maneh teh di saung di mana? Di saung tempat biasa teh urang niis. Heueuh ieu mah aing kapan meureun nyusulna kudu ka mana nambe para rugo. Di saung tempat biasa aja. Oke heueuh antosin ya, tungguin. Aing ini ti ayeuna. Saip Rete. Siap meureun maneh mah. Lain asaip. Wih, itu yang beta maksud. Oke heueuh antosin ya, tungguin. Aing ini ti ayeuna. Sok. Mana tuh ya si Saryunan teh ya, ada tempat niis teh loba ieu teh. Ya dah. Loba ieu teh saung teh. Aduh. Cepet atuh nanahat asup anu senang ha. Nah, itu bajuna kitu nya. Ada itu bajuna nama kaciri sok dipake wae. Petak-petak. Aning sia di saung tapi di dia. Aya naon? Aya diomongan aing. Yep di saung ngobrolna. Rete lekong teh. Comot-comot Eke. Emang Eke cewek opakah dong? Geuleuh aing menil baik itu maneh ngomong. Lihat dia buru ka saung.
Oke deh. Aduh. Kenaun. Ayo diomongin. Ah, Tadi teh aing teh di desa. Tah. Rek teh aya proposal gitu geuning. morposal meureun. Heeh, proposal nu kararitulah tah. Kahijina nama aing teh titah neangan ieu calon hansip sugan maneh we daek kitu tah bubuhan maneh keur usaha keur teu bener keur buyatak lain usaha Digaji. ieu nyarita digajinya heueuh haran-haran digawe mah digaji Sabaraha gaji? aya gaji mah cantang tuh sabarah-sabarahana ngan heueuh eta mah da istilahna teh pamarentah anu merogramkeun eta gitu bisik erek teh mah. Terus pendaftaran anak kumaha? Tah isukan teh maneh jam 8 nya ka imah ka ditu pendaftaran di aing tah biasa di ieu heula gitu tah diuji kemampuanana gitu. Pan sok aya ieu teh geuning. Naon? PBB. Naon Pasuk- PBB teh? Pasukan burut berburut naon kerah? Sukan naon kitu mah aya ieu mah ukur hansip. Dilantik teh geuning. Dilantik. Mau dilantik teh mah tah engke isukan jam 8 teh ku aing dilantik di lapang. Namun erek mah Lapang mana? biasa wae di lapangan anu ngareunah ame para ruguh gitu tah. Dilantikana Bajuna? tah masalah baju lamun sapertina geus siap teh mah anu daftar da dibere ti ditu teh anggaran teh ngan ukur tiluan. Atuh nya geus lah ai kitu mah nya aing rek neangan Ridwan deui aing rek balik ayeuna nya. Da loba pigawean aing segala rupa keneh can kagawean ieu mah teh nya. Sok we maneh ai moal milu balik mah maneh nih soang di dieu. Wah, rek cicing lain mah dia ngareunah. Sok da nenjok gunung gitu nih mancagu gitunya. Kowe atunya mana erek nis mah? Heeh. Menang hiji si Saryunan euy norek didaftarkeun jadi kancip teh sugan we bener eta budak lalampahanana jadi kancip teh hari neangan dua deh nya ka mana ya aing neanganana teh bingung keneh ya mangkaning jangka waktuna teh ngan ukur seminggu. Aduh capek horeng euy. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Punten jadi ngamen. Mangga. Turun Pak. Dulu. Heh, nyalain sono rek ramen. Heeh, oh kok. Sok ramen heula. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Hey. Dulu ditendang sekarang ditapuk. Eh. Dulu dihukum menderita. Hey. Sekarang Eh. alangkah. Mana tuh Pak? Naona? Duit Duitnya. nah. Oh. Ya geus. Yes. Sok mending kene diuk heula, ku aing dibere duit. Ngobrol setik. Ya. Sok, ngobrol. Sok. Cing heula diuk di dieu. Beneran ieu sugan daekeun lah. Budak teh daripada ayeuna ngamen kuluyang koloyong ka ditu ka dieu daripada ayeuna mapai-mapai lemur teu puguh tujuannya lemur anu dituju teh. Ayeuna mah kieu daraek lin mun jadi hansip ku aing daftarkeun. Ngamoron di buruhan mah ngacongko. Mana buruna? Nyang ke gaweanna ge can kagawean. Nanti itu. Ante. Ayo mana ngerti gitu? Ente. Nah, lamun erek teh mah nya ieu isukan teh sorangan ieu erek daftar. Isuk-isuk jam 8-an ka dieu. Asia, Pak. Yang satunya ayo nya ke jam 8 tapi ke didinya. Heeh, cik, wayahna pupeujeun tah. Mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, kade labuh. Mana mah nyurungkeun. Kade labuh lah. Hati-hati di jalanna. Jadol.
barudak teh ieu aing nungguan meuni sajam campegog we dina sisi lapang can aya hol-hol keneh wae. Moal kitu ngagawean ka aing we teh barudak teh nya. Sakitu geus dijanjian jam 8. Ya banding ieu panas eueuh deui, ini haleum kieu ngeunaheun ke latihan mah. Tangguh barudak teh kekera pada jengmul. Punten Pak RT. Mangga, mangga. Mana? Nyari kamar anak kara. Heuh. Ih, latihan. Kode konya. Astagfirullah, barudak. Kamana si Yunan? Jauh ka dieu gitu. Ye. Puguh ge ieu teh nungguan maraneh teh di dieu teh aing teh ngajempro geus aya sajamna. Nyaho. Siapa? Ai. Moal ngagawean teh si Maryunan teh kitu nya. Sok heula baris di ditu tuh di lapang. Sok siap, urang bari nungguan si Maryunan ka dieu nili lapisan geus rek hampir sajam setengah ieu can ka dieu keneh wae. Kesal ieu teh anu rek ngalatihna namahat. Eta engko kekera hol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gaya maneh euy. Tah kawas kitu kawas Yunan maneh teu marake sapatu nangga cenah. Hah? Mane teu di sapatu cokorna ku cacingeun geura mane. Gitu. Engke mah dicara patu mun boganya. Mau rek dilantik Boga jadi teh mah hansip sebetulnya. mah. Aya di imah di ditu. Batu saha? Imah be. Geus kajeun lah imah Tanya mah. itu mane mah tina pupean batur. Sok siap. Rapatkan barisan. Iya atuh ieu. Jangan gerak ya, rapatkan barisan. Aning sekreter rapatkan baris. Nah. Siap. Walai. Mati teman. Sangkeut. Het kalaka tinggarideg gitu. Kalaka ting laliuk. Kalah curhat. Siap. Jalan di tempat. Walai. Itu tewak. Ayo mana rek miluan nobaden sar gitu. Kalah dikituan kita jalan di tempat malah dog wae. Kapan ratu mana rek miluan nobaden sar gitu. Gimana tuh bisa rete? Diajar. Sok kali deui. Sok atuh. Jalan di tempat. Mulai. Berhenti. Isin RKT kalau ke unya kalau ke mana nya? Hah? Dulu, mana kan? Itu dong, kalau nggak mabur, RT menclung. Ya saung belah mana tuh si Saryunan kayaknya? Aing mah ada saung teh itu tempat tiis teh loba. Pakai kacamata. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang sekarang ku ditampung. Dulu ku menderita sekarang aku lebalangsa. Kode. Rem langsung hidupku. Hidupku dulunya seorang pengamen. Geus kajeun mah. Kagok euy. Buset kunaon? Daripada ayeuna kulintingan heuh ka dieu. Mapai lembur. Daek leuh jadi hansip. Buruan ante. Ieu nyamoreun di buruhan mah. Seri. Mana tuh? Siap. Rapatkan barisan. Iya tuh ieu. Bilang. Siap. Weh.
Nah cuma Siap. Weh. Kencangin mah. gorowokan. Seri itu. Siap walae gitu sok. Geus sia we lah tah ieu sinang ngalulang heula. Heeh lah aing mah. Jalan di tempat. Weh. Tuh siapa mah kalah kali gituan. Itu udah. Jalan di tempat. Mulai. Oh, nanti. Apa nih ratu mana rek di luar lo mana share gitu. Gimana tuh bisa rete? Diajar. Sok, kali ini. Jalan di tempat. Mulai. Itu kawan. Ayo mana kawan. Acan kadinya engke tau air.